Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Retno Evianti dari SMP IT Animan dalam tantangan Leksa Pedas bulan Juni. Naskah drama Sunda dengan judul Sikabayang Ngalarway. Dina hiji penting, Sikabayang diajak ngalarway ku mitohana. Hayu kabayang, tekahat itu mitoha sakitu geus kolotna aya kan geus teuing pada dunia teh. Nah, keur naon dunia ari lain keur nyenangkeun awak. Ari ieu kalah jadi kumaha. Geus sia, geureun engke. Barang nepi ka rumah, pek ngalarway, mitohana getol pisan. Ari Sikabayang mes-mes jangkal. Sigana mah rada muuleun Sikabayang teh. Mitoha. Heuy. Saya reka sae heula nya. Ieu geus peuteung. Bisi rada lila, tong didabuan nya. Heuh. Bari ngomong teh Mitoha. Tong bae-bae ngalaan wae. Teu luak lieu. Sikabayang sok gerak asup kana karung. Edas beratna keur dideudeut teuing sigana mah ieu teh. Mun dikelas kieu karung teh. Barang datang ka imah sok ditendang di dapur. Tuluy dibuka karung teh ku Mitoha awewe. Bro diudulkeun kuduaan. Jol borengkal teh Sikabayang ragrak kana raranjang morongkot. Da capek. Si bedul teh gedeng Sikabayang. Da capek Mitoha. Jeung ieu ku genah dipangku ku Mitoha teh. Isuk mah anggeuskeun ngalarway teh jeung bapa kabayang. Sing bener ulah goreng polah kitu kakolot. Pamali. Deuleu matakan doraka. Heuk moal Mitoha. Isukna beral Sikabayang jeung Mitoha lalaki ka humah deui. Nempo Sikabayang jong-jong digawe kaliwat leus bae Mitoha teh. Nah kamana Mitoha teh beut nya. Moal salah ninggalkeun. Beureut keureut keneh urut kamari. Ajeng aing rek balik rek digusur bae ieu karung teh. Da teu kabawa di panggulna berat. Bari ngomong kitu, bluk karung teh digulingkeun. Duruk-duk digusur diseseret. Kabayang, ieu aing Mitoha sia ulah digusur. Rek Sikabayang eureut. Uguk roai. Kabayang, Bapak, deuleu ieu lain roai. Tah Mitoha awewe roai sakarung. Bari leos manehna ingin ka cai. Barang dibudulkeun isina gulubuk sama tiba ragrak bari gedeurungan. Awakna dorongkak rareureut urut digusur. Anu sakitu jauhna. Pamajikanna teh kira-kira kageteunana. Tuluy diubaran ku Cilebu. Menang 2 poe Mitoha lalaki teu bisa hudang-hudang acan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.